Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haduran mitra, alhamdulillah tepangdangu deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sarareha? Mugia lungsur langsar mulus rahayu berkah salamet tug dugi ka sampurna. Urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca garapan carios kalayan judul Jurig Tumpak Kuda. Karangan Bapak Koko Es nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Ayeuna teh mitra seri anu ka-18 hanca waktos anu katunda teh dugi ka mitra Nyi Ucu maksakeun hudang bari nyengir. Ngarasa nyeri urut ti beubeut kurinjal. Brebet. Bae lumpat deui bari sosolontodan. Dugi kadinya nya mitra hanca anu waktos katunda teh. Kumaha lajengna sok marangga kasadayana. Nenjo mangsana kabur deui. Harita Jumaha ngudag ngan calanana meulit kana sukuna lantaran garek dilaan sabelah. Aduh maniti jongjolong ka hareup. Lamun lain jelema tukang mencamah meureun harita terus dikusru. Tapi hari Jumaha mah gancang narik suku na kahareup disakalikeun nepi ka labuhna teh jadi cingogo datangna. Kalana bangka waras ya, tunya horek pikenaheun dunungan. Nah sia make ngaledot suku aing. Omongna gitu teh bari buru-buru harita dipake deui calanana di pagihan. Geus kitu derdeg nyusul ka Nyi Ucu. Anu harita geus rada jauh lumpatna didinya. Morona cepet ngaler mapai jalan satapak. Beuki peuting bulan nambahan caang di langit. Siga anu keur hayang nyaksian kaayaan pangeusi dunya anu geus teu areling ka pangeran. Bongan kabita kagendam ku rupa-rupa kajahatan. Siga dina peuting harita di palebah tegal eurih pisan. Totogan jalan satapak anu berasna ka pasir Cina. Di palebah dinya aya jelema tiluan keur laleumpang ngidul. Anu duaan lalaki demi nu saurang deui mah awewe. Rupana sedeng jajar pasar ngan pakaianana rada ginding. Di kajauhan oge geus tembong sorot mata suweng nak boborelakan. Keur jongjon laleumpang harita ti belah kidul kadenge aya nu ngageruan menda dudung. Kang, bet siga sorana Nyi Ucu. Nya sigana mah tua baturna. Tah beuki leukeut kalieu siga anu keur diudag-udag bae geuning. Ayo Kang, buru-buru urang teang. Omongna bari miheulaan lumpat. Atuh baturna oge harita terus ngudag di tukangeunana. Sarta eta awewe nu ginding oge teu loba omong deui. Terus milu ngudag nuturkeun. Lumpatna rada gejed. Tuluy sampingna disingsatkeun. Mitra kaum dang caturkeun harita Nyi Ucu anu keur lumpat sesolontodan. Siga notog-notogkeun maneh. Bakat awakna asa nyareri urut dibebeutkeun. Bari ngarasa sieun dina hatena. Paur karagap dirina ku Jumaha nu keur ngudag di tukangeunana. Sajajalan bari lumpat teh gugorowokan menta dudung. Sugan we aya jelema nu watir nulungan ka manehna. Matak harita ngahaja teu lumpat ka nu bala. Kalah moro kana jalan satapak liliwatan umum
torobosan ti pasire Cina sugan we aya jelema ngaliwat. Lapat-lapat tembong aya nu lumpat ka lebah dinya nyambeurkeun. Ngan rada jauh keneh ge awas wantu caang bulan jeung di tempat anu sakitu datarna ukur eurih nu ting arendag kadupa ku angin peuting. Nyi Ucu bungaheun hatena kajen teuing saha-sahana oge rek menta tulung we atuh gancang harita ngagorowok tarik nager. Tulung, iya, aya nu ngudag-ngudag ku lalaki gelo, tulung. Saha eta teh? Ucu lain. Jawabna nu moro ti hareupeunana nembalan bari nanya. Lebat sorana abal. Rei beureum beungeut Nyi Ucu ngarasa era jeung bunga. Harita keneh nembalan bari ragrag jimata terus ngagorowok tarik pisan. Kang Bandi eta teh. Jawabna boga andelan jeung gede hareupan. Mohon angkang ieu teh. Abdi diudag ku Cumha bade. Kebat ngomongna oge eraeun meureun. Salah lumpatna harita beuki tarik moro siga nu ngadadak nambahan deui tanagana bae. Nyai engkang ieu mah cu sing tenang. Jawabna tarik mere hareupan piga bungaheun. Nyawe eta teh geuning Bandi jeung lanceukna Nyi Cacah katilu Saden nu karek datang ti Bandung. Harita kapeutingan teuing sabab pulang poe ti Bandung nak buri teuing. Barang geus deukeut gabrug Nyi Ucu ngarontok ka Bandi semu ngajerit bakating ngarasa bunga. Engkang meh bae abdi cilaka. Ngomongna gitu teh bari segeruk cirik nyusup dina harigu Bandi. Kunaon cu? Cek Saden nu karek jol tukangeun Bandi milu nanyakeun. Si Jumha rek maksa mirusa tuh geuning ngungudag bae. Bandi ngadengus tina liang irungna bari nyiak napasuna. Unduna kekerok bakati ngaambe. Sing tenang weh ulah sieun keun ayeuna mah aya engkang mongna ngupahan. Saha eta teh Ban? Cek lanceukna nu karek norojo bari haruha hareho capeun das lumba. Tah ieu Nyi Ucu teh rek dipaksa ku jalma buronan. Jawabna bari nyekel tak-tak Nyi Ucu rada dieserekeun. Cu, tah lanceuk engkang ka dieu ayeuna pek anggur kadinya dagoan. Engkang rek newak jalma buronan teh kuman bari urang warah sakalian. Idra Nyi Ucu morosotkeun awakna tina dada buah hatena bari ngomong lalaunan. Gade engkang sing ati-ati si Jumha teh mawa bedog panjang. Sing tenang we cu, sareta doakeun sing salamet. Jawab Bandi bari terus lempang ka hareup bareng jeung Saden mapagkeun ka Jumha jago Cilalay nu keur moro kadinya. Baranggok adu hareupan. Harita Jumha rada mundur salenggah bari ngomong semu gugup jeung kageteun pisan.
Si Laing mongna bari marong. Oh dewek wabandi kebenaran we si Laing panggih di dieu ayeuna jeung dewek teu hese neangan deui euy. Ayeuna tempat anu sakieu legana bari mayar hutang pihutang kamari jeung mangkukna teh hutang nyeri bayar nyeri hutang wirang bayar wirang komo make geus ngalakukeun deui kajahatan kitu mah teu ngarumasakeun geus jadi jalma buronan abong adat kakurung ku iga. Mong bandi bari ngadengus tina irungna. Dewek lain rek minta kuliah ka si Laing euy. Di dieu di Tegal Eureuh nu lega. Lain tempat keur diskusi carita, tapi pantes keur tempat kuburan si Laing. Jumaha bari molotot. Sarta harita keneh oge nyabut bedog panjangna ngagurilap kasorotan ku cahaya bulan. Munurnya mong saden bari ngalengkah ka hareup. Bangsa mengkuluk sombong kieu mah tun bagian akang ulang duluikeun hanca basa ditanjakan teh saden wani nakeur. Lain saha nah make pipilueun kana urusan dewek ceuk Jumaha morotot ka saden. Dewek sesa si Laing ditanjakan pasir ya euy. Kuning harita ku si Laing ditinggalkeun ayeuna mah pantes ijen jeung dewek urang paeh patunjang-tunjang geura. Pada pakarang si Laing sok geura cabul. Jumaha nyengor morotot. Lu pakarang dewek mah jawab saden bari ngasongkeun leungeunna duanana. Da si Laing teu neuleuh ieu badog dewek geus dilugas kieu cadu diasupkeun deui kana sarangkana lamun can nguyup getih mah. Mong Jumaha ngahina nakeur. Bakal diayonan ku getih dewek rek ayeuna si Laing gerak-gerak rek ti mana kahayang ku dewek pasti diayonan. Geura pilih kulit dewek nu hipu rek digigir rek ditukang geura coba. Moal sia ngomong teh lah dikira seseukeut bedog aing teh peuyeum-pol. Bisi teu nyaho leuleuh ieu bedog aing teh si dukun anu beunang ngamulutkeun. Seseukeut teu mataan tapi awas bakal ngarajetkeun kulit sia, bakal meulahkeun babatok sia. Geura yeuh asaan. Ya. Omong Jumaha bari luncat narajang ngulinkeun bedogna mani nyerepet ti luhur nutu gahandap ngoro kana lebah sirah saden. Mitra kaum dangu saden geus waspadana keur moal wani ngayonan bedog ku diligar. Lamun manehna lain jalma eusian mah urid Garut tulen, lain jelema lelewo deh dina urusan ulin pancama. Harita leungeun nu katuhu ngagaramang kana cangkeng barang bedog keur nyerepet kana sirahna ikat nyabut siku-siku dina cangkengna bari ngagiwar ka gigir. Trang sora beusi jeung wajah diadu sorana tarik pisan bari ting buri nyai siga kembang api mungsrat seuneuan paburisat. Bedog nyelap dina siku-siku parang rek dipurilitkeun sina bedogna murag. Tapi Jumaha oge ahli dina ngulinkeun pakarang. Geus ngarti lamun teu kesit manehna cilaka bedogna bakal murag dina leungeun. Buru-buru manehna ge luncat ka gigir bari maut disakalikeun. Sorosot bedog lesot bari tuluy dihambatkeun deui. Anu diarah ayeuna mah leungeun anu keur nyekel siku-siku dea baranyai ngagurilap sorot bedog nu herang saden narik leungeunna saeutik terus diserongkeun rada nyagir. Saden nyendang tang tang
Dua kali badaugna diadu jeung siku-siku teh. Harita Jumaha luncat walengka ka tukang bari nyentor molotod. Mata sia, majarek ku getih daging wungkul ngalawan bedog aing teh. Geuning ayeuna make ngagugubug nu kitu patut. Licik sia, alah gede omong si anu heueuh. Rek ku kokod wungkul teh deuleu. Saha nu licik teh, Kang Abung? Wong Saden ngejek bari jebi biwirna. Ya, Jumaha molotod. Manirek bijil kabeh matana meureun lamun eueuh bibirna mah eta matana hayangeun nolol garbar. Aing disebut licik sia. Oh, majar moal make bakarang, tapi geuning eta make siku-siku. Menang, usaha aing make siku-siku teh. Nah, sia make balog teu disebut licik. Ulah ngeunah pamimpin teu ngeunah rakyat leutik ka. Abung, tah nu kitu nu disebut licik mah. Saden males molotod. Bari pok ngomong deui, "Untung kalau ka cilu bau deuleu. Sok geura hoja aing hayang ngasaan bener-bener. Asa kumaha nu sohor jago cilalai teh? Sia teh urang mana?" Kumaha nyengor. "Di Garut," jawab Saden Pondo. "Di mana di Garutna?" Oi, nah anu rek gelut make kudu panca kaki heula euy." Saden seuri ngejek. "Bisi kasalahan aing maehan. Sabab aing ge asal urang Garut. Bisi patalak jeung baraya. Batak nanya heula teh deuleu." Mang Jumaha bari molotod nyengor deui. "Tebelu tomanya, rek gelut mah ger-ger we naha. Rek urang Deli, rek urang Madura oge. Ari wani mah teu perlu panca kaki heula. Trok-trok we kalinya, paling-paling ge nu keok modar, nu meunang dihukum. Lawan hesena lah, sok geura maju deui kadinya. Dewek hayang nyaho guamna jelema tukang ngabongohan batur. Aku maha ketakna adu hareupan kieu yeuh." Wong Saden nangtang wani bari pasang kuda-kuda rekep tohagana keur isi kabongohan ku musuhna. "Dewek mah sangeuk tepung tarung jeung batur salembur. Sabab ku guru dewek dicadukeun pisan leuleuh. Najan dicangkala ku bongkol, ku bangkol diasupkeun kana sarig-sig beusi oge. Dewek mah bisi kaluar deui, asal ulah ngalawan ka batur salembur we. Sok ganti musuhna ayeuna, bisi bandi geura maju. Kaharep dewek teu sudi ngayonan si laing mah." Ngadenge ditangtang kitu. Harita bandi nafsu nepi ka ceulina oge nyiak beureum lir di sebil. "Mundur Kang Saden, mangkeluk boraong kieu mah kudu dipek-pek bangusna geura." Mongna gitu deh. Bari rek ngarebut siku-siku tina leungeun Saden. Ngan teu dibikeun, kalah terus ngomong kieu ka bandi. "Mundur ujang mah, keun bangsa kieu mah bagian akang. Paeh hirup kumaha akang we. Paeh meureun dikubur, hirup dihukum. Ngan mihape we anak bojo akang di Siti Maria kabaruanana panguruskeun ku ujang. Sabab ari akang mah jelema selon. Hirup oge sakadar jadi tukang beca anu taya kasenangan saumur-umur. Mending oge buburuh gelut. Siga ayeuna barina oge ieu hate akang panas. Nu ripuh tetep ripuh siga akang. Ari nu senang bari licik, hayang untung bari jalan enteng kieu rek diarantep bae nya. Aling ujang mah mundur sing jauh ka ditu. Tanggap akang we geura. Keun antep rek ka mana losna eta si Jumaha ayeuna mah. Di waktu dipagat di bongohan di tanjakan teh akang unek-unekna mah. Ayeuna bareng tabung di dieu. Lek mulangkeun ka nyerian." "Bener Ban, mundur we. Keun kumaha Kang Saden we meres
mereskeun anak mah lanceukna ngelingan. keun kulawargana Kang Saden mah rek diuruskeun ku abdi tong sieun bisi aya nanaon mah bagian abdi sagalana oge. Itulah Saden ngarasa bunga hatena geus aya nu tanggung jawab kulawargana. Da memang eta anu dibelaan ku manehna ge matak nepi ka luluasan oge hayang nyeunangkeun anak bojona. Bandi eleh deet harita pek mundur deui ka tukang malah ngadenge Nyi Ucu ngomong ngaharewos launna keur. Ulah ku engkang naon hasilna nu gelut mah eleh dikubur meunang dihukum atuh panginten abdi kumaha keun we senaku Kang Saden. Bandi ngareret bari unggeuh ka Nyi Ucu embong sakitu miberatna ka manehna teh. Oh, sia Bandi, maju ke hareup. Lah make mulur deui. Lah teu wani ka aing. Cuma nyentak molotot. Ninjo Bandi mundur deui teh. Mundur gagawuran teuing cuma aing oge saurang moal beak sabuting ieu. Mong Saden molotot. Sok sia. Geula maju. Ari hayang budal badieu mah pujit sia. Untung siku-siku aing. Lah, belum sia bae anu geus dimulunkeun teh. Komo siku-siku aing mah beunang ngarayugungkeun deuleu. Oh, meunang ngarayugungkeun deuleu. Mong Saden semu ngocok ka Jumaha sinadaikeun ngalawanan manehna ulah tutuluyan nangtang manasan ka Bandi. Sanggup aing ngalawan sia mah. Ari aing hayang gelut jeung sia kumaha. Saden maksa bari ngomong deui. Mun tetep sia embung gelut jeung aing, ngah aya ketak jago kitu teuing. Kumeok meme dipacok. Lah daek sia ujug-ujug ditalian ku aing. Mun daek sok atuh geura nonggong ka dinya. Ayeuna ge ku aing rek ditalian. Tuman jelema jahat kumelendang di dunya bae mah kaheulin-heulin hirup oge. Nah hina pisan sia ha. Nah dikira usia aing teh miris ku bandar sia. Ieu geura asaan ye. Ya. Ngomongna kitu teh harita bari ngarontok ngulangkeun badaugna deui. Ger, bae tarung. Silih serang pada kesit pada riga, duanana pada jago Garut, pada hayang unggul antara jelema jahat jeung jelema sangsara nu keur buburuh ngabelaan bebeneran. Tetela duanana oge pada tangguh, ulin bencana pada hadam, lain barang kumitut dua saduit. Ieu mah silih serang pada wani, pada awas, pada kesit ngagiwarna miceun panarajangna. Mitra kaum dang anu tarung sakapeung muih kagigir sagabeung laluncat ka tukang miceunan panarajangna nu sakitu matak ngabahayakeun kana nyawana. Lamun gurang-gurang waspada mah meureun geus aya anu darwol kulit dagingna, geus aya nu malungcerat geutihna. Nu pelit lawan nu licik, tipu dilawan ku akal, kolebatna bedog, jorelatna tungtung siku-siku, mani matak paura anu lalajo. Komo cacah jeung Nyi Ucu mah harita nepi ka rerempodan bujurna, ngadadak barijil kesang jiga nu tas mandi bae, paraseuh saluar awak, bakat reuwas jeung gila nenjo bedog, jeung siku-siku nu sakitu seserepetanana. Kira aya setengah jam, nu tarung baluh keneh. Aya nu unggul nu taya sor, matana geus bareureum,
siga mata orai sabab dua nana oge harita mah geus kaancikan ku hawa nafsu begalan pati parabot umur saha bae nu geus bengkok ku kulinciranana pasti mandi getih bakal bobor karahayuan nu silih tempo ukur indatna hidung mata kamana gilerna oyagna tak-tak kamana leokna pasti kadinya ngarahna silih jaga dua jago silih serang estu rame nakeur mun tumpangan mah susah milihna rek mana nu rek dijagokeun dasarua pada karesit sureser suku kaditu kadieu anu kadenge ukur sorana ting harau patembalan sareda napasna ting salegerok siga bagong bayangan nempok itu harita bandi oge mang paurgeun sarua geus norekna rek mantuan kumaha ari kanu ragot kitu mah sakapeung kakenca sakapeung kakatuhu muter kalangan nepi ka lidig dipake tarung dua kelieu kabeneran enjokai sapotong nu panjangna kira aya 1,5 meter mah op dicokot kebeneran kai leuweung meureun nu tas ngalasuluh ragrag didinya gedena kai ngan sagede leungeun meujeuhna ari keur paneunggeur mah tuluy bandi ngajanteng di sisi kalangan maksudna rek nulungan di mana perlu bari rek ngadoloho di mana jumaha luncat kalebah dinya ngadeuketan rek di bonggol bae mitra kaum dangu waktu saden ngagiwar kagigir cilaka suku nak ti soledat nyorodot labuh nang karak bengkang ujumha diboro bari ngahembatkeun berogna kaluhur maksudna mah rek dituyun disakalikeun Nyi Ucu jeung Caca geus ting jarerit mangpaurkeun kasalamatan saden nu siga teu wala kaya rek dibelah awakna bedog geus nyewuk nutug ti luhur ka handap bandi rikat maledogkeun kai tina leungeun sabab diteunggeulkeun mah jauh moal ka hontal najan bari luncat oge ceuk pikirna geus kari kumaha behna bae pluwer kai sapotong nyerepet ditotogkeun ditologkeun make tanaga jurus nu pinuh nager nyoloyongna kai kabenaran miheulaan rag-rag bedog gana awak saden nu harita matana geus peureum narima takdir gedug tarikna keur notog gana tonggong Jumaha Jumaha ngegerung bedogna ge terus lesot tina panyekelna rag-ragana dada saden pisan bandi rikat luncat bari nuyun kudampa leungeunna nganjang kana beungeut Jumaha plok 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 tambah deui tuur notog kana cangkeng tuk Jumaha harita kawas lang layangan leupas kumolea bahate na terus teu eli oloyong kagigir bru bae nambru mani ngarengkol mitra saden beuntak bari ngorejat luncat tadina mah rek diboro deui nu keur teu eling deh tapi ku bandi dicaram di rogahala kalah nitah di talian leungeunna rewel Jumaha nyandang dadali bari dicoroh-coh diciduhan beungeutna ku saden teh tengkulak sia meh bae lala aing beulah untung kaburu katulungan ku papongkolnya sab bari crot
deui diciduhan beungeutna dibalur kureuhakeun teu. Bakat nafsu ka jelema jahat anu rek ngungsikeun nyawana. Karek oge jumaha di talian, harita manika beneran pisan rombongan nu nyarusul daratang gadinya nyaeta Pak RT jeung polisi desa anu diluluguan ku Aki Kuncen jeung batur salemburna nu keur neangan Nyi Ucu. Adu barang red Nyi Ucu salamet sarta cucungukna geus ngaringkuk ger bae surak bakating sararea ngarasa atoh da maksudna hasil. Udang sia, anjing. Polisi desa bari tuluy keur ngaringkuk di tajongan. Ngaduruik sangkeun pisan sia teh. Pake kabur segala rupa tina jagaan aing. Ayo udang, lah molor di dieu. Ge molor mah di desa ngarah tibra pisan sia. Aing di andrin ngarah teu bisa kabur deui. Sanggeus jumaha eling deui mah. Harita keneh oge terus dibawa ka desa. Digiringkeun ku urang lembur bari susurakan saja jalan. Sabab bunga penjahat tukang ngagalak saktea beunang. Lebah simpangan ka desa, harita polisi desa nganuhunkeun deui ka Bandi jeung Saden. Terus bae tidinya mah papisah ngan Pak RT nu terus ka desa mah keur saksi bari nerangkeun deui tambahanana kajahatanana. Sabab geus dibejaan ku Nyi Ucu waktu keur di jalan keneh yen jumaha teh rek merkosa nepi ka panto kamarujad terus ngudag-ngudag. Mitra kaum dangu Pak Kuncen limaan kebat mulang kalemburna mawa semah nu karek yol datang di Bandung. Isi capeun sina istirahat heula. Peuting eta di imah Pak Kuncen galecok Nyi Ucu nyaritakeun lampahna waktu di udag-udag jumaha teh. Tamat tepi kapanggih jeung Bandi di tema ku dongeng akina. Di waktu nenjo panto kamar molongo jandela molongo terus kadatangan ku Pak RT jeung polisi desa anu maksudna keur neangan jumaha. Terus we sakalian milu neangan jeung batur salemburna dikeprak ku Pak RT nepi ka hasil maksudna. Tamat dongeng pribumi karek nerangkeun maksud cacah sabab banuju ka Nyi Ucu. Harita keneh ditanyaan ari kawina mah cenah tempo bae dina sajero sabulan mah. Waktu Bandi jeung lanceukna Badami jeung Nyi Ucu, harita Pak Kuncen mah ngaleos ka dapur malah dituturkeun ku Saden. Di dapur Saden ngomong haharewosan ka Pak Kuncen duka nyaritakeun naon. Ngan tembong harita Pak Kuncen siga colohok semu kageteun. Ngan sirahna unggek-unggekan bari sungutna kumecrek uluy gogodeg siga anu teu nyangka bakal gitu. Nyang ujang ye mabalik bigil lain luas bae. Mong Pak Kuncen bari gogodeg. Atuda Pak, atuda Pak. Ibatan abdi hirup sangsara bae mah keun bae, kumang ke bae.
sareng pun bojo karantos diwartosan ku abdi teh sanggem nama kumaha abdi bae. Ya ayu paling kinyu mah nyanya onjang tapi nyaha ayu make kamali dibanyokeun ku kicunya beluai isukan mah bapak je bebeja deui ka ku haji lalai. Umat yang balik mah lah diwartosannya lalaku nama kumaha bapak we. Mung Saden haharewosan ngomong naoge. Unjang mah nyao beres we. Mung Bagunjen ungguk beri terus ngaleos reka cai heula. Ari Saden mah terus asup deui ka imah milu ngobrol deui jeung Bandi. Mitra, Waktosna parantosep, waktosna parantos teu kabujeng. Abunten dina samudaya kalabatan, samudaya kakirangan, samudaya kaluluputanana. Mugia kusadayana dihabunten. Hatur nuhun, rewu-rewu nuhun lakset ketika bingahan anu parantos salasurebna jeung anu parantos manco pangrojong. Ngajempolna hatur nuhun kasadayana anu alanyarna aduh tong hilap bisa sirebu heula. Sareng diabkipkeun eta tah. Ieu naon lonceng-lonceng notifikasina da kitu mitra. Hatur nuhun kasadayana. Mung dicekapkeun sakitu insyaallah enjing dilajeng deui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.